Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina waktos ayeuna simkuring bade ngabahas madlin. Ari hartosna mad panjang, ari hartosna lin leuleus. Jadi madlin teh nyaeta maca lapad Al-Qur'an anu dibacana dileuleuskeun kaya panjang. Padahal pondok tapi kaya panjang bari leuleus macana. Saur qaidah dina kitab Tuhfatul Atfal nyaeta walinu minhal ya wawun sakana inim fitahun qabla kulli amkana walinu minhal ya wawun sakana inim fitahun qabla kulli amkana ari huruf lin teh wau iya sukun jabar sameme wau iya sukun ari huruf lin teh wau iya sukun jabar sameme wau iya sukun. Numutkeun qaidah neme bahwa huruf madlin teh aya dua. Hiji ya mati santos baris jabar. Dua waw mati santos baris jabar. Dina madlin kabagi dua bagian. Hiji aya nu disebat madlin nyaeta berupa lapad. Contona alaihim yaumal qiyamah. Dua berupa huruf. Contona au kaila lau taeta berupa huruf lin. Kumaha kartos sakitu mudah-mudahan aya manfaatna kanggo jalmi anu tahap belajar tajwid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.